Tah aing ayeuna jadi hansip anyar anjing ku aing saha-saha diamankeun. Aing teh atuh anjing gagah kieu hansip. Anjir. Jif, ay keamanan aneh kayu mah orang yang banter aja nih. Kudu liput lah. Abi hansip anyar bu, yuk. Hansip anyar bu. Mang sabodo teh rek hansip rek naon ge memang gue pikirin. Iya mah asa wawu euy. Hansip teh asa pernah dipala ku aing teh euy. Tapi anu nipu kumaha. Jangan bergerak. Ampun Pak Hansip. Ampun. Ampun ulah ditewak Pak Hansip. Hisap. Goblok. Si anjing ngeureyan ka aing. Hargaan aya nama euy. Aing jadi preman. Ting tadi heureyan wah. Teu bisa digayam ku aing panggil tadi. Aya we tadi euy. Heureyan ah. Si Aa pupu-pupu dunitah hitut. Nah, eta tuh ujuran ibadah gitu. Sieun rek hitut. Abi mah tara hitut di jalan, lamun di imah osok. Heula tuh. Naon sih? Emang can kenal gitu? Can. Ih, maknya teu nyaho. Sakampung ieu mah geus nyararahueun. Gaya. Jadi teh artis kampung ieu teh. Artis mah lewat. Yang dipoto barang atuh. Sok we dek dipoto mah. Asa ulah minta tanda tangan. Hah. Kosong. Tapi ini apa alay kau ini? Tanda tangan teu meunang, foto di henteu. Iya.
disamperkeun teh lompatan. Da orang teh teu corona. Nya, amit-amit. Gila jadi capek lempang jauh lumayan ya rambutan oleh-oleh jang si Neng ya kantong segala ya oleh-oleh geus beres deui geus kangen ya hayang buru-buru nepi ka imah hayang panggil jeung budak pang-pang nama jeung pamajikan aduh beres deui ya. Preman. Alas ya. Eta cek budak teh. Aya preman cenah dihareup. Kumaha tuh aing balik ya. Rada hariwang. Kurang hobi dia mah loba mangsa tapi loba hasil. Wah, Mangsanya itu jangan. Kayak naon ieu? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Yang duit orang mah Jang. Bobo ada duit, Jang. rokok. Teu ngarokok. Butuh duit orang mah rokok. Aduh, Jang. Teu boga kieu mah, Jang. Teu boga duit, boga geramutan, bade. Bade lah, bae kade. Tang, hiji. Si goblok. Tugan aing rek dibikin kabeh. Geus teu hasil deui wae. Parah.